Sok, masakan nya. Dendah teuing bos kata. Salah. Iya. Aturan siya ngoro. Tenang aja, main baik. Oh, astaga Kayaknya nyari siapa itu. Masa Allah eta kain nyebut oco meni nyongor. Disebutkan siapa yang kena tiang pelen. Mending sia oco wae. Gerangeus. Oh, astaga. Iya, Pak. Tolong ngising bae. Aing neangan sia ka mana cik aing si oco. Horenganan sia dicai ngising nyebrut. Aduh. Siapa akan mi hasil maju sama nyebrut bae. Kalian si Gisel. Sia menek lah ngomong ke bapak siapa ke bapak Cula. Bapak anu nyebrut di subuh kene. Gitu bae. Itu dengan mereka omong-omong ke dina sapeker. Naon si oco? Naon hubunganna aing jeung nyebrut? Cok, aing mangi corona. Cik aing tadi na jambatan eta teh heuh. Can karti ku aing. Kumaha manginan? Aing mangi corona dina jambatan eta teh heuh. Cik aing ulah ka dieu jajalan aja rareueur. Cik aing teh ulah ka dieu. Mending ka kota deui balik ka heuh ka kota jalanan rareueur oco. Cula. Ku sia kaharti. Cenah ge si ieu di jambatan jengkol mangi corona. Heeh. Make naon corona? Yung cicak mikir baik ki oco. Gandeng aing. Oco cik aing ulah ka dieu. Ka kota deui balik korengan heuh ka ditu cik bae oco. Maju balik di Jakarta. Heuh limaan make tujung cetok. Eta mah lain corona, jurik nu daragang suk. Pat sia dianggap corona. Coba sia mana hareupna mana tukang ieu sia. Iya, aing oco. Gandeng sia. Kakolot aing gerak ka sia.
Mani nyongor-nyongor. Nahan lamun aing pae sia moal ceurik. Moal. Nek jeung saha sia? Ngai haing. Iho nya jeung bapana ieu. Aing pae der bapa sia pae. Oh jang cicing. Jeung mama haing. Iho bener deui. Aju mama sia der deui modal. Aing mah jeung Bapak Cula. Bapak Cula geus ripuhun edan ngagendag geus ripuhun moal kabel deui. Bapak Cula der pae nek jeung sasia. Main mereka laut. Jeung paus di ditu. Ngopi bae di ditu isuk-isuk. Nek ka laut jeung naon sia cicingna? Jeung paus aing di ditu ngopi isuk-isuk. Sia lamun kami pae nek ka laut jeung hiu. Sia be kikituan naon eta? Rahaing ngocok. Nan? Rahaing. Terserah aing jera. Coba sia dina topeng bisa goyang naon coba sia? Kal Goyang engkel aja. Niki. Gandeng nyaya goyang niki. Hei sia di mana mang ini? Cai aing nolokeun. Coba goyang engkel coba, goyang engkel coba hareup tuh. Coba goyang engkel. Eta goyangan. Goyangan cel? Engkel. Yang goyang reggae na. Goyang reggae. Coba goyang reggae yang lain. Goyang reggae coba. Ayo eta goyang naon? Goyang engkel. Goyang reggae. Goyang itik saya bisa. Bisa. Coba goyang itik. Goyang itik naik. Goyang itik si gagah dia sok. Terus goyang terus. Sawer tuh pada terus. Coba kau yang saya dites, turun. Dijajal kau yang sikisel. Lamun goyang niki coba. Hayang nyaho bisa gitu. Kadi itu jangan harap cocok kadi apa ya. Goyang niki sok coba. Ayeta kakek anjen kartu kadi itu yang harap. Nah, eta si kikian nane ta? Ngobehan. Masalah. Eta niki kikian obe. Obe. Lamun goyang teboga beas coba. Do beas eueuh duit eueuh bingung baca coba. Goyang-goyang teboga beas coba. Sia kunaon? Kamu hemah cok. Sia kunaon gituan. Panaing tamu teu boga duit. Iya, benar nih. Benar. Saya jangan payah tuh kali tuh. Tuh. Serep bae ngocok. Serep kumaha? Budak leutik mah kudu nurut mah tuh, jongkeun tuh. Tuh. Bae ngocok. Sia ulah popohoan. Nahan sia. Sia koek dicabut ke nyawa sia. Jor teuing ngocok sia dihantai ka dia. Sia nek ka mana ieu? Sia sama ilun bae jeung aing ramaka aing. Ilun jeung aing bae. Pan aing gemeur aing nitah urut teh aing punya ka dieu. Sama ka dia jeung ramaka aing mah bacewo bae dia. Ya si ieu ka aing mah gila albatan ke begunya. Sia mah ieu lain jelema. Sikap. Dulu kentu kata poe. Sikap. Cakanan rak. Kanan. Kanan ini mah kirinya bedain ngocok. Aing teh sia ku ngalawan bae hawan aing bae.
Aing oco. Siapa budak leutik aing mah geus karolot. Menyanan kolot sok salah. Kolot kita repae. Sikap. Cangkeran gerak. Kanan. Ya kanan emang kiri na beda aing oco. Bagong sia. Weh ditegor sa ko aing. Kanan dia oco. Coba si Ojo sih di belah dia. Ngelawan be anjing mah. Lokir, Gisel di belah dia, si Ojo di belah dia itu kepercayaan mah. Sikap. Kat korlah. Naon? Angkat cokor sebelah. Kat kube. Aing tuh bisa oco. Cangkeran gerak. Cangkeran gerak. Kanan. Kanan cel. Kanan mah kiri bagong sia. Yo. Maju jalan gerak. Ayo kita bekerja bedah rumah si Oco. Nah sialang lengan kana bedah rumah. Iya sia keur latihan kunan ilu kana bedah rumah. Main bae Oco. Cekap. Rum. Naon? Perem. Terus perem. Makorak dia Oco. Maju jalan gerak. Ayo kita bekerja bedah rumah si Oco. Ya aing di majicingna. Karena di kuburan langsung sahabat jeung reungit. Oco aing bieur. Sige. Kunaon sige budak. Kunaon ieu? Aing kali ini. Banyak kali ini bebeja. Waduh. Lain isi kunaon ieu? Aing kali ini Oco. Ulah jangan makan canyu jangan nyeri. Kanyu teh nyeri cenah. Coba anu datang karuhun saya. Ngeureun hajat. Teu nanta beres kitu hajat aing. Aing main kue kaleng. Masyaallah. Tah, mamah hajat bae tah. Lain ieu anu nyirup ka sia saya. Anu nyirup ka sia saha? Nu hajat. Coba. Pak hajat coba ka diheula molena yeuh. Anu hajat teh seni kamaru lin. Kamaru ka diheula ka. Moal bener di segi sere. Anu riweuh mah urang ka. Aing serap bogong Oco. Omongan heula ku kakak moal bener yeuh. Tadi omongan heula moal ungah kamaru wayana. Lagakeun ka moal. Aing hayang arson jeung kue kalengan. Hayang orson cenah. Jeung kue kalengan. Hayang duit nu hajat. Iya. Oleh sia minta orson, kue kalengan jeung duit. Kok terus cari? Ban letik kayaknya gede. Aya duit leutik mah. Lain sia kumaha ieu kanyahoan bae. Jeung nu hejo. Iya pokoknya mah orson mah dagoan bae heula. Orson, coba anu nyurupi bener hayang orson atau marjan. Terus cari bae. Terus cari. Bo cilaka ya. Gora bawakan orson di mall bener ya. Gara bagong. Sabar ya. Gan ngoco sia. Oh kesabaran amat. Nah dia bener kudu orson baik itu. Ngoco. Bo cilaka si Gisel. Allah meron. Terus cari. Ayo cenah ge, Cok. Terus cari terus. Mana orson ya? Mana orson yang kue kalengan? Hayang orson jeung kue kalengan. Laga bae sih yo. Tuh datang Cok. Tah, ulah sieun-sieun. Ecak ke dieu kitu. Ecakeun di dieu. Bawa ka dieu Cok keresekan. Weh, Bagong. Sian nyakan keresek. Tah orson. Kue kalengan Cok. Keresekna buntel Cok. Oco bos tok kaya. Nani karuhun bos atok. Bos garena. Molena sih. Mana bos atok teh?
Sudin najis aing cek urang tiba keterap mah. Bos atok heh. Pabajekana. Mama ke dia gitu. Si Caneling. Mama ka dia. Mama Jasi ka dia. Oh, pada sih ka dia. Anak. Gerak-gerak. Sabar. Cerik saya cerik. Magerak. Pandai alungkeun. Coba anu gimana deh ya? Gunung Cilutug. Jangan cilutug. Jurig. Udah. Cek dulu. Cek coba. Aduh ya kali ya. Sama lelas pae. Aing malos baik. Iya. Siap kali ini nang beres. Nges. Iya saya datang ka dieu nek nani maksudna. Entar rongeng aing. Entar rongeng. Rongeng saya nek nan gablek duit ganteng. Gablek aing. Hah? Gablek aing. Kali itu yang harapna tuh. Si aku doa cerek jasa politikana sekolah gencan. Siang sekolah. Nges. Korea politikana. Aing nges. Coba ciri-ciri sekolah. 2 ditambah 2. 10. Oh, ya, percaya ini. 2 ditambah 3. 11. Oh, bener percaya. Percaya si Edan aing owah deui. Ngaji bisa sih ngaji. Bisa. Kayaknya apa? Emok coba ngaji tes. Bismillahirrahmanirrahim. Amana maat majeng mana. Ganeng. Ngaji mat macam mana? Si hayang rongeng. Oh. Tungguan ulah riwo. Ocoy mama hai. Nan, Iya mama hai. atuh penting rongeng tolong. Pacik si rongeng, pada nu aya mah ieu. Yang leng. Siap barabe amat. Saya leng, yo nu leng ayo yo. Ah, nu lego eta. Taya lengo. Ini amat cok. Non. Ini amat. Iya rongeng lengo. Mamun digalai dirontok gue yang panggilingan cok jadi ikan beak. Atuh lain siapa ngomong di rontok. Dasar kurus ya. Ulah di rontok iyo tah rongeng, taya rongeng iya rongeng. Main ngomong dirontok. Nan, Main ngomong dirontok. nek di rontok mana? Neta. Hal dia periksa ku sia, coba ditanya heula ngaran-ngaranna. Tah eta urut sia bijil tidinya. Coba kita tanya coba. Nama kamu namanya siapa? Nama saya Rina. Nama kamu namanya siapa? Nama saya Aan. Yang ngaranna saoco. Kek. Paling ku sia di piolaan. Ai sia saha ngaranna Ocoy, ai ngomongna kumaha? Coba balikan deui. Nama kamu namanya siapa? Nama saya Rina. Nama kamu namanya siapa? Nama saya Aan. Aisyah ngaranna saoco. Bagong kumaha ngomong naik. Yo, iya dongeng. Siap perlu minta lagu naon? Jangan lagu mau bisa siap. Bisa ing. Nyinden dia bisa. Bisa. Gandeng hoream.
Zaman aku bisa nyinen siapa macam. Bisa bener? Bisa. Coba kali hari coba dites kau yang coba. Coba kayak ada nyinen si aing. Sok tarik bisa tarik. Sok tarik coba. Ciri-ciri bisa nyinen coba. Jeung-jeunan abi ngahaturkeun lagu patepang sono ari patepangna dina wengi patepang di pahajan ye lagu patepang sono ari patepang mah dina wengi patepang di wengi papahajan ye lagu patepang sono Oyong di sawel oke. Ibu hajat di atas pada kisah urang bantar kidang adu ridho kana kisah Ibu hajat di lagu mati pangsono maka urang bantar kidang adu pada basihan kana kisah ada pada basihan diantar. Si aing ngomong ngecan bentes. Siapa rek? Amak bae. Cenah kebur buah kaung. Nek make bedog. Oh, tenang sok. Sok buah kaung ngehibur ke Bapak Hajat. Sok. Iya.
terkidal anu ridho pada subangsi kana Gisel mangga. Sawer Fajat. Dicandap na kaci cenadong
Cel, anu teh nyawer ka Neng, anu di Jakarta sing gede milik, nu di lokasi sing gede pencetana heuh. Lamun anu teu mere Kakak izin. tapi abang budak leutik heuh. Jadi anu teu mere mah Kakak izin. oh izin kayak ngilikan jam berapa Cel? Jam sabaraha ya? Anu mere sing gede milik, anu teu mere Teboga milik. teu boga milik. Ya, Cel tuh budak cicing. Patali atau waktu peratus 4:30 langkung menuju ke Tabuh 5 kanggo pinalawak ieuh tajur dari melawak murang kali urang cekapkeun duwi ka dieu mungkin satah tabada Isa dilajengkeun deui lawak ku Mang Doser sareng ku Bapak Oco mungkin wangi aya mah ieuh tajur urang cekapkeun duwi ka dieu hilu jeung istirahat hilu jeung sariram ka sadayana.